kanu goreng patut bogohna teh. Da kanu geulis mah teh momungeun. Mak, doana we mak. Mak, kaula nun. Hanas ye cai tos asakeun. Datos karasa sarina. Bapak dek bajuang. Nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan. Anu aya di negara awu-awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra. Timalan doa. Nur bayu nya naon? Angin. Tobat. Dupi kaula anjeun anu nomor 3 kacahayaan beureun. Pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nurgeni. Nurgeni. Tah akage genti wayahna da beureum Nurgeni. Mung engah yang Nurulung. Saya pisan mah lurus tunyung. Tah kitu saya tuh. Romantis tetenggaran teh. Lain romantis aing mah roman bek. Ngahina ka aing sia teh. Dupi kaula tah anu pangtukangna kacahayaan hideung Sang Hyang Nurdani. Nur Bumi. Sang Hyang Nur Bumi nya bae lah Nurdani we atawa Sang Hyang Nur Osin. Sebab Osin mah sok ngukut hayam camani. Alah. Saha Pak nemeh teh anu pangpekerna teh Sang Hyang Nur Uti. Bumi. Nah, ari silaing misalnya dengan Sang Hyang Nur Bumi. Atanapi Sang Hyang Adekarsa. Teh sarua hideung. Dupi apa? Nah. Apal anjeun. Wayahna anu Nur Banyu timbalan wayahna pangbejaankeun Gatot Kaca. Kaula pangbejaankeun Bima. Kaula pangbejaankeun Kresna. Dupi kaula pangnewakeun Arjuna. Wayahna Arjuna tewak teuleumkeun dina cai kahuripan. Dina situ cikahuripan supaya eta panenung jurigna lepas. Di palih mana situ cikahuripan teh Pak? Tongoheun Saptar enggak? Tiasa wae Bapak mangarangna duh. Mun spontan. Eta teh aya dina Mahabharatana Pak. Isna ari maneh. Da di dalang batur mah can nguping gitu ya. Tah kitu ya. Sae apa? Kaula kedah ngawartosan Gatot Kaca, kaula Bima. Anu tukang, kaula Kresna nu tukang. Kaula pikeun newak Arjuna. Urang teuleumkeun kana cikahuripan. Abdi newak cepot. Teuleumkeun ka sumur. Paheula-heula we jeung aing. Mina cing sia aing nek newak warisan. Tah sakitu ayo pada lumampah dina waktu ayeuna. Unyuk sumangga kaula nun cepot dek milu ka bapa nu mana maneh. Dah bingung aing di dieu ieu. Tingalian Mang kading aya 5 piliheun teh ceh. Kudu milih nu mana aing ieu. Teuing ah. Ada moal kaitu ka dieu ge mah. Nya. Kaitu ka dieu we ah. Sakitu mangga los bejaan. Maksudna sampeur urang serang di tiap-tiap penjuru eta nagara awu-awu langit. Siap ya. Duh, hebat kitu euy duh. Kompak tah mun rakyat geus ngahiji kieu nya euy. Da ieu mah kumaha atuh dalu papisahan. Sok pada lumampah.
Onyir. Oleh nyaya Tuh, ngalengkah deui eta mah lir kilat we. kilat we. Waduh. Permios los. Permios kaula nun. Siap los. Permios. Dadeka kalah ti tajong. Wah. Pak. Ayo abdi kedah milu jeung bapak we. Saya coba. Mudah-mudahan aya dina kasalamatan urang sadayana. Ayo jak. Ka mah heula geus puguh we. Abdi bade ngampihkeun heula itu atuh bueuk. Sia mah batur mah Anis Kemang, Anis Cacing ngukutnya ieu mah bueuk. Karunya resep beungeutna asa nampa popotongan. Alah ampun. Heuh si dawala mah kadung goreng patut bogohna teh. Da kadung geulis mah teh mah mungeun. Mak doana we mak. Mak kaula nun. Hanas ye cai tos asakeun. Datos karasa sarina. Bapak dek bajuang. Nyingkahkeun kaduliman kasarakahan kamurkaan. Anu aya di negara awu-awu langit anu ngaku Sang Hyang Jagat Netra. Timalan doana mudah-mudahan salamet. Ayu agung babar wite samia rempel godong. Samia pangpange sekar mekar inggalike pandele si pandan aru banglus lampahipun ieu Dewa Nur Cahya kalayan Sang Hyang Nur Geni, Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Bumi. Sami pada ngajalankeun pansen ngawartosan Gatot Kaca Bima ogen newak Arjuna. Dikersakeun Arjuna parantos tiasa sadar tina ditenungna ku ieu denawa. Iya ge. Kuhal sakitu siap siaga sadayana atuh Gatot Kaca anu dina waktos ayeuna. Pikeun naliti kaayaan perbatasan negara awu-awu langit nyaeta nyerang ti palih kaler pikeun ngansurkeun ieu jurig anu nyeluri setan sumanamah kelong anu newo-newo anu ngahaja nyebar luaskeun ilmu sesat kaayaanana halumampah Raden Gatot Kaca watek wantos satria pinilih tani Iya ge.